eta doa ketika asup tanggal bulan Ramadan ngadeuleuh hilal. An Abi Ja'far bin Muhammad bin Ali qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ijastahala hilaluhu Ramadan istaqbalahu biwajhihi. Hadis diriwayatkeun ku Abi Ja'far bin Muhammad bin Ali. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam cek Abi Ja'far ketika geus datang tanggal geus kadeuleuh hilal Ramadan. Nah ieu Kangjeng Nabi madep ka kiblat make wajah. Summa yaqulu Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wa salamati wal islam wal afiyati wal jalalati wa difa'il asqam wal auni ala sholati wa siyam wa tilawatil Qur'an. Allahumma salimna li Ramadan wa sallimhum minna hatta yakhruja Ramadan wa qad ghafarta lana wa rahimtana wa afauta anna. Eta doa pas tanggal hiji pisan begitu asup bulan Ramadan. Baca Quran. Allahumma ya Allah ahillahu alaina. Ahilla geus nanggalkeun cek urang. Gusti kana eta hilal alaina ka kami bil amni kalawan kasalametan wal imani kalayan iman wa salamati kalayan salamet wal islam kalayan islam wal afiyah kayaan sehat salamet al mujallalah wa difa'il asqam nolakana asqam gering wal auni lan jeung nulungan ala sholati kana sholat wasiam jeung puasa wa tilawatil Quran jeung maca Quran. Allahumma salimna ya Allah mudah-mudahan kami disalametkeun di Ramadan kana bulan Ramadan wa salimhu jeung mudah-mudahan eta Ramadan nyalametkeun ka kami hatta yakhruja Ramadan sehingga kaluarna bulan Ramadan wa qad ghafarta lana Gusti geus ngahampura ka abdi sadaya wa rahimtana jeung geus ngarahmatan ka abdi sadaya wa afauta jeung geus ngahampura Gusti teh ka abdi sadaya.